Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak ker santai, ker niis di Pila. Pila mana Ki? Pila Ciater Hot Spring Resort ya. Ciater Subang. Cari tanah ke tahun baru kan harita. Ker nyantai weh. Ai tetangga sabelah teh kabeneran si doyeng eta teh sabelahan jeung Ki Kampak manehna ge kadinya. Ki Kampak keur kieu weuh keur ngalenyun udud. Bari mandang pegunungannya Tangkuban Perahu nyantai tahun baru. Eta mah kumahanya ai udud ngadatu meuli cadu. Ngandalkeun cangklong we dibabawa. Eta mah ngobrol-ngobrol jeung Ki Kampak karek ge nyokot dua Ki Kampak teh nya. Dua siki. Ampun mending geus ledis manehna saep 10 batang. Geus 10 batang mah balik weh. Eta mah sering kanu nyirem teh ampun. Kanu udud ngadatu meuli cadu, unggal ngariung di mana-mana udud batur disedot. Nu si A, nu si B, nu si C. Heran padahal mah ai kitu mah tong beuki udud. Geus balem. Ieu mah udud beuki ngandalkeun mamawa cangklong hungkul, udud batur diasup-asupkeun. Astagfirullah. Ai udud batur geus beak teh giliran licik manehna ngaluarkeun dina saku. Boga udud nyesep. Ampun licik cing teh nu batur beak nu manehna weuteuh. Teh teh balik we tunduh. Aya cenah tunduh balik heula. Tah di dieu nu julid teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.